Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancomania dongeng di mana wae ayana baraya kisah dayanya. Tebang dangu deui sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Masin raskeun hanca nu katunda dina jejer carios Jawara Pedang Dewa serial Silat Sanjaya nya. Karangan Wadadang H di Bandung ayeuna teh tos dugi ka bagian anu ka 50 genep. Kumaha lalakon Sanjaya satrasna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kumaha daramang sadayana mancomania? Alhamdulillah upami daramang mah nya sehat lahirna sinareng batina teu kirang naon-naon tetep dilancarkeun rezekina. Dijembarkeun manahna digampilkeun segala urusanna munggu Allah Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kangge para mitra nu nembean manco nembean ngadangkeun nya ulah hilap sareng ulah asa-asa mangga di subscribe wae nya ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Anu bade kintun-kintun atensi atanapi salam-salam atanapi pairana nya mangga diserat we dina kolom komentar insyaallah baris di aoskeun didugikeun ka salam-salam nanya saparantosna akhireng seng dongeng. Anu bade nge-share mangga di-share wae nya ka mana wae oge ka grup WA grup Facebook atanapi anu sanesna mangga di-share saseueur-seueurna. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen oge nge-share. Supados teu nyang kolong kana waktos mangga urang ngamparkeun deui sama kabuitanana nya soratuh bajigurna air rabuan sang caneprotna. Mangga kaparayun sadayana. Jawara Pedang Dewa bagian 50 genep perung Baramain hidejo kebutkeun hid saktina, baramain edan ngadorongkeun dua dampal leungeunna pikeun narajang ku tenggelan jarak jauh. Nini Maung Bikang muterkeun tongkat besina sedengkeun Manik Arya Pala alias si kecik sakti ngababadkeun kecerikna. 10 urang rampok teh racleng, 8 urang kateumrag ku angin 2 baramain sakti. Serta angin tongkatna si Maung Bikang. Sedengkeun anu duaan mah kababad ku kecikna Manik Arya Pala. Ukur madrompang sorangan anu masih ngabadega ajeg nangtung sabab manehna mah gancang ngagajleng nyingkahan temragan angin musuh-musuhna. Obat Jawara teh molohok bengong sabab 10 urang begal teh sakabehna ge harudang deui. Sarta tuluy nyarebrut deui maju narajang ka 4 urang Jawara. Nini Maung Bikang dihurup ku 3 begal, kitu oge 2 baramain adi lanceuk sarua dihurup ku 3 begal. Sedengkeun si kecik sakti mah dihurupna ku duaan, nyaeta ku madrompang jeung saurang anak buahna. Hiu 2 bedog datang ti hareup ngarah kana tak-tak kenca katuhu Nini Casmawati alias si Maung Bikang. Si Maung Bikang bari ngagerem gancang ngangkat tongkat beusina ka hareup pikeun mapag serangan lawan. Hiu berenrang 2 bedog ditakis sakaligus ku tongkat besi. Si Maung Bikang langsung ngawangun gerakan buntut mau ngababuk tangkal. Suku katuhuna ngolebat muter saterusna mah hiup duk 2 urang begal ditajong palebah beteungna. 2 begal teh langsung ngajungkel ka tukang. Si Nini muterkeun deui tongkatna pikeun ngababad ka handap maksudna mah rek ngagebug sirahna 2 begal sakaligus. Tapi niat si Nini teh gancang dibatalkeun sabab ti tukang karasa nyewuk seseukeut bedog begal hijina anu rek ngajekuk kana punduk si Nini Maung Bikang. Nini Casmawati Bikang
nyata si maung bikang gancang tepak deku hiup plos babadan bedog musuh poos. Sini nih gancang malik tongkat besi na ngolebat tarik hiup habak cangkeng si begal anu ngabongohan ti tukang teh dibabuk ku tongkat besi sini nih. Jarek juralit bro, awak si begal ngajuralit saterus nama namru dina taneuh. Karak ge sini nih teh cangkat dua bedog geus datang deui bae. Wah, dijieun dina naon ieu manusia teh kuat-kuat teuing. Sini nih malikeun badana deui bari muterkeun tongkat beusina di hareupeun dadana. Sedangkan pada main sakti keur jujuralitan manehna rada ripuh sabab ngalawan tilu musuh sagaligus bari jeung lemor teu nyakal pakarang manehna mah. Dua sabetan bedog bisa disingkahan ku jalan salto ka tukang, tapi bedog anu katilu datang na ti tukang rek ngadek kana takta. Baramain edan teh gancang ngagerentel kahandap bari leungeun katuhuna ngarawel pigelang musuh, sedengkeun siku kencana ngadius kana sambungan siku leungeun si begal anu keur nyekal bedogna. Hiu cetruk-truk. Aduh, si begal ayeuna mah ngagero. Rada karasa nyeri sigana mah. Ari dia babuk bari jeung ditakuk ku siku mah. Cekelan kana bedogna ge leupas, bedogna karebut ku baramain edan. Rasakeun sia. Bedog maneh ya, bedog maneh sorangan ya. Bakal ditetel sia ku bedog sorangan. Hiat, baramain edan ngegejleng. Bari ngabawadkeun bedog anu dicekelna kana dada si begal anu kiwari geus lemor. Hiu cekuk bedog nengel pisan kana dada si begal. Baramain edan olohok sabab dada lawana teu cecel bocel ukur bajuna anu rangsa. Baramain edan panasaran manehna ngababadkeun deui bedogna hiuk beletak. Tarang si garong ditarok ku bedogna sorangan. Si begal ngajungkel rubuh tapi tarang nama teu kunaon-naon. Setan alas ya. Lain manusia sih gak nama ya. Dedemit euy. Kitu nya. Leuweung di dieu mah meureun loba dedemitan nya. Sieun aing. Cek baramain edan bari palahak polok tuluy culang cileung bari nyengir. Dulur nama nyaeta baramain hihid hejo. Sanajan manehna leuwih unggul pangabisana sarta nyakelan hihid sakti. Tapi kusabab musuhna teh teu daek bae rubuh da puguh kuat diteungeul. Atuh lilai lama baramain hihid hejo teh beakeun tanaga. Musuh teh duaan datang ti hareup bari congo bedogna ting suruntul rek nobros kana dada jeung iga burung. Baramain hihid hejo babadkeun deui hihid saktina anu dicekel ku leungeun kenca. Hiuk wut gelebug. Angin tarik ngagelebug. Langsung nembrak dua orang begal anu nyuruntul ti hareup. Dua orang begal teh maclang aya kana tilu tumbakna. Edan, begal-begal sakitu kuatna kumaha cara ngalumpuhkeunna ya? Lamun terus-terusan kawas ieu tarung teh aing bisa beak tanaga teu puguh. Cek baramain hihid hejo bari napasna katampo ngahegak. Karak ge bisa narik napas panjang, begal nu saurang geus nyebrut deui. Bari seseukeut bedogna nyeak rek nigas beuheung baramain hihid hejo. Baramain hihid hejo gancang ngareundeuk, bari malas narajang ngagunakeun hihidna ngalakana cangkeng si begal hiuk pok solontod. Si begal teh nyolontod saterus nama labuh nyagikir. Baramain hihid hejo ngarahuh tuluy gogodeg. Sabab ningali tilu urang begal anu ngarepukna teh tingjung kurung harudang deui.
ting jerung kunungnya harudang deui. Syak tiluanana aya mah sakaligus maju. Tilu sejeget bedog ding kolebat katojo ku cahaya panon poe mata kinggiapeun anu nempo. Untungna bae bara main hihid hejo teh masih bisa luncat ka tukang. Bari luncat ka tukang teh manehna bari ngebutkeun deui hihidna hiuk wut gelebug. Angin tarik ngagelebug datang rek nembrag anu tiluan. Anu tiluan geus apa bahwa manehna teh bakal diserang ku serangan angin tina hihid hejo. Atuh saacan datang angin satiluna geus ting gararajeng ngajauh ka kenca jeung ka katuhu. Saterusna mah nyebrut deui bae satiluna ngahurup ka baramaen hihid hejo. Urang kocapkeun ayeuna mah Manik Aryapala alias si Kecrik Sakti. Sanajan di huruf ukur kuduaan, tapi salah saurang lawana teh panan jajadugna rampog nyaeta Madrompang. Anu jurus sarta ulin bedogna leuwih tapi sarta leuwih bahaya dibanding anak buahna. 5 jurus munggaran mah si Kecrik Sakti bisa ngadeseh 2 begal anu ngahurupna. Tapi sanggeus liwat ti 5 jurus, Manik Aryapala anu malik kadeseh. Sabab serangan-seranganana kawas anu ngadadak teu mati. 2 lawana kawas anu teu boga rasa kanyeri. Geus sababaraha kali kateunggel sarta katajong sanajan teunggelan jeung tajonganana Manik Aryapala ngandung tanaga jero. Tapi 2 musuhna teh sanajan geus rubuh ngacleng atawa tigedebut labu tetep ting jurung kunung harudang deui sarta nyebrut deui ngarepuk ka dirina. Harita bedogna Madrompang teh ngadius sebet rek ngagelencangkeun sirahna Manik Aryapala. Manik Aryapala gancang ngawangun jurus beunteur nyusup kaliang. Awakna ngarempot bari ngelok saterusna mah kecrikna anu ngadius ka handap kuriwel kecrik meulit kana bitisna Madrompang. Gancang Manik Aryapala teh nganyedkeun kecrikna juralit blug Madrompang ti bebeut. Tapi ti gigir datang begal anak buahna Madrompang. Bedogna nyewuk tarik rek ngadek deui kana tak-tak Manik Aryapala. Manik Aryapala alias si Kecrik Sakti gancang ngabobatkeun kecrikna kana cangkeng lawana. Hiuk kuriwel cangkeng si begal kabelit ku kecrik. Kecrik ditarik sataker tanaga, awak si begal teh tepi ka muih muter kawas panggal. Hakan dah kolecer. Cek Manik Aryapala bari dampal sukuna langsung ngadius ke arah dada si begal anu awakna keur muir. Hiuk cilebrot kalayang kubrag si begal teh meceleng awakna dijajak ku si Kecrik Sakti. Si begal maksakeun nguniang hudang deui tapi awakna teu bisa ajeg. Dadalik degan saterusna sosolontodan kawas anu mabok. Sirahna meureun karasa lieur, beuteungna oge karasa mural, tetempoana beuki ranyai kararoneng. Antuk nama si begal teh dongko tuluy babalongkengan utah uger teu kuat nahan rasa lieur jeung mural akibat tina diputerkeuna awakna ku si Kecrik Sakti. Uluh tuh genjer daging bagong.
sambal jeung liwetna diutahkeun deui dikeluarkeun deui. Ih garileuh aing. Madakna euy mun rek nyegadal mah ulah sagala dihakan atuh. Liurnya mabok. Manik Arya Pala malik deui ka Madrompang. Anu harita geus nangtung bari masang kuda-kuda anyar. Panona burahay beureum molotot bari huntuna kakerot bakat ku ambek. Tak pateni sira tukang jala kurang ajar. Hiya! Madrompang ngagajleng saibas dada. Bedogna muter ngawangun jurus kolecer muih di luhur sirahna. Wut war tilu serangan ngaruntui dina ulin Cimane Buhun ngurung awakna si Kecrik Sakti. Si Kecrik Sakti gancang jingkrak pikeun nyingkahan panarajang anu datang ti luhur sarta ngababad ti pinggir. Sedangkeun serangan panungtung anu mangrupa hiji tojosan lempeng disingkahan ku jalan ngalabuhkeun badana rata jeung taneuh. Sanggeus tilu serangan lawana poos, Manik Arya Pala awakna ngajulaeug. Leungeunna dijieun suku sedangkeun dua sukuna ngababad ka luhur ngagunakeun jurus lele matil bayawak. Hiu pudu dayagdag juralit bro. Madrompang pikeun kadua kalina. Namru nangkarak bangkang dadana dihanca kedua sukuna si Kecrik Sakti. Kakarak ge si Kecrik Sakti bisa ajag nangtung kudua sukuna deui. Begal anu tadi utahuger teh geus nyebrut deui narajang bari ngababadkeun deui bedogna rek meulah dada Manik Arya Pala. Si Kecrik Sakti beberkeun kecerikna. Si begal anu keur nyuruntul teh teu henteu parah deui dirungkup ku kecerik Manik Arya Pala. Si begal ngarasa ruas kacida sabab ngadadak awakna geus karungkup ku kecerik musuh. Bedog anu dicekelna teh dibabadkeun kana kecerik, tapi nyatana kecerik teh kuat kacida. Bedog anu sakitu seukeutna teu mampu pikeun megatkeun kecerikna Manik Arya Pala. Si begal sateka pola hayang leupas tina jero kecerik. Dua leungeunna butbet narikan kecerik. Malah mah kecerik tepi ka digegel ku si begal teh, tapi sakabe usahana taya gunana teu mawa hasil. Kecerik dikenyatkeun bari dibetot ku Manik Arya Pala. Si begal beuki kabulen saterusna mah labuh nyangkoyot di jero kecerik bari teu bisa gerak. Ningali anak buahna dirungkup ku kecerik, Madrompang beuki ambek blesat. Madrompang nyampeuk bedogna butbet ngahujanan si Kecrik Sakti. Manik Arya Pala kapaksa ngalepaskeun cekelan kana kecerikna supaya dirina laluasa pikeun yang hareupan lawanna. Manehna ngagajlang ka sisi saterusna ngolebat ka gigireuna Madrompang. Tidinya Manik Arya Pala ngaluarkeun tenggelan kedetna ngarah kana punuk musuh. Hiu hu. Tapi Madrompang masih cileureun. Ngarasa aya tebakan angin tarik kana punduk, manehna gancang dongko. Hiu plos. Tenggelan Manik Arya Pala ukur ngemapas angin. Sedengkeun si Madrompang langsung ngababadkeun bedogna ka handap, rek nigas ping-pingna Manik Arya Pala. Embung ping-pingna pegat dewang ku babadan bedog musuh. Gancang Manik Arya Pala teh ngagajleng ka luhur. Ti luhur manehna notogeun tuurna bari dibarengan ku tanaga jero sapinuhna hayang ngabencarkeun sirah musuh anu hese pisan dirubuhkeunana. Modar si ayeuna mah. Hiat! Sebro.
totogan tuur teh tarik nyebrut kana sirah. Embung bencar hulu si Madrompang nahan tuur musuh ku dampal dengan kencana di barengan tanaga jero sapinuhna. Hiuk des, dua tanaga jero anu pinuh diadu sekaligus. Madrompang langsung ngagulitik di taneuh, sedengkeun musuhna nyaeta Manik Aryapala ngajuralit ka tukang langsung nangkarak bengkang. Dua nana sakadapan mah teu bisa hudang, ngararasakeun awakna anu karasa nyeri jeung nyanyautan. Tapi teu lila dua nana ge hudang deui. Dua nana sarua kuatna, badana sarua kuatna. Dina kaayaan kitu, kadenge sora rebab digesek tarik berasat. Sinar bodas semu koneng ngabarasat meber saterusna mangababat ke arah dua rampok anu keur ngahurup Nini Maung Bodas. Nini Maung Bikang. Hiuk ceger, aduh, alah. Dua begal teh awak nama celeng, bari ngebul bau hangit. Dua begal anu katembragu sinar bodas semu koneng teh kekejetan sakedeung, saterusna mah teu usik deui. Katembong dadana tutung. Saurang awewe make baju bodas, beungeutna geulis tapi pias, nangtung teu jauh ti Nini Maung Bikang. Eta awewe dua leungeunna nyekelan rebab jeung panggesekna. Dewi Rebab Kancana, hatur nuhun geus mantuan kuringnya. Cek si Nini Maung Bikang bari rengku hormat ka awewe beungeut pias anu tayalian Dewi Rebab Kancana. Dewi Rebab Kancana ukur ungeuk bari mesem. Keur kitu kadenge deui sora anu ngahehe seuri datangna ti belah kenca. Wala kasadut dasar kabeh. Ngalawan jalma anu make susuk mah ya kudu apal kana kalemahanana. Tapi kabeak tanaga ge mararaneh teh moal bisa meruhkeun lawan. Lamun urangna teu apal kana pangapesanana. Dipake utek teh aduh lah. Ulah main otot bae tarung teh. Dasar bala kasadut sia. Meh kabehan ngalieuk ka arah datangna sora. Ku sarerea teh katempo aya saurang aki-aki begang bukna bodas aut-autan diuk ucang-ucangan dina dahan tangkal kelor bari ngagayem manuk atah. Anu hebatna si aki-aki teh diuk dina dahan tangkal kelor anu pangleutikna ukuranana paling ge sagede cingir. Lamun dina hitungan mah pasti dahan teh bakal peunggas moal kuat nahan awak si aki-aki. Komo si aki-aki teh diukna bari ucang-ucangan. Tapi nyatana dahan leutik teh teu ngabeletok potong, ukur melenoy saeutik. Ieu teh nandakeun lamun elmu ngahambangkeun awak eta aki-aki geus aya dina tingkat sampurna. Manuk anu karitulangna teh dibaledogeun ku si aki ka arah salah sahiji begal. Si begal teh gancang ngagiwar ka belah sisi. Tapi anehna tulang manuk teh nuturkeun gerakan si begal atuh pletak bae tulang manuk teh keuna kana tarang si begal. Si begal kakerot bari molotot amek. Tapi anehna manehna teu daek ngagajeleng maju narajang ka si aki-aki. Si aki-aki teh tayalian Ki Munding Saksana, sobatna Sanjaya, guruna Diah Megantini alias Salapan Biru. Hehehe, dimaninya ngadeget gadis ya, koplok ya, belagu dasar bolokokok ya, wangkelang. Hehehe, sianya kuyenya, hehehe, bola kasadut. Cek Ki Munding Saksana. Bari pletok beh dua leungeunna teh motong-motongkeun dahan leutik tangkal kelor.
Nyamun tawani sah maju sah ka dieu. Aing atuh geuleuh anu rek bakal maju ka dinya. Hiat, corelat, kecleng. Kimuning saksana salto terus ngajorelat ngolebat ke arah dua begal pang deketna anu bieu ngarepuk baramaen edan. Hiu berat, aduh, dua begal teh ngagerung tarik. Awakna disabet kudahan kelor anu dicekel ku Kimuning saksana. Dua begal teh langsung ngudupruk ngarumpuyuk lumpuh teu bisa udang deui. Tangkal kelor teh pangapesanana susuk anu dieusikeun kana awakna eta begal ku guruna Madrompang nyata ku Ki Bedul Wulung. Ningali kitu atuh baramaen edan baramaen Hihidejo ge gancang marotong keundahan kelor bari terus maranehna teh narajang ka para begal ngagunakeun batang kelor. Sedengkeun nu sajena oge henteu cicingeun terus milu narajang ka para begal. Dewi Rebab kancana gesek deui rebabna barasat sinar bodas semu koneng ngabarasat deui ka arah para begal. Ningali lawan tambah nambahan bari jeung apal kana kalemahan susukna, Madrompang gancang nyorowok ka sasanak buahna anu kariopatan. "Mono deui, tinggalkan ieu tempat, lumpat!" Kituna teh bari Madrompang ngabretek mihlaan lumpat. Atuh anak buahna nu geus beak ka wanina teh paheula-heula ting berangbang lumpat teu sirigna notog-notogkeun maneh. Kimuning saksana geuning kasapuhan turun gunungnya. Bade ngiring ngarebutkeun kitab Pancasayuti. Cek Manik Arya Pala bari nyampeurkeun ka Kimuning saksana. Manik Arya Pala mah wawuh jeung Kimuning saksana teh sabab sarua asalna ti Tatar Banten. Bola kasedut sia. Aing mah geus kolot deuleu. Eueuh waktu pikeun ngalap-ngalap ilmu dina kitab deh. Barina panon geus lamur. Geus teu bisa dipake maca. Gatot gaca jadina. Mata molotot teu bisa maca. Ari maneh sia tukang pamayang tukang ngalak lauk teh los-los ka gunung. Nya arek naon atuh dasar bola kasedut sia. Walon Kimuning saksana kawas biasa ngomongna sangeunahna. Ki kuring mah ya rek ngecrik. Ceuk beja cenah di situ Lembang teh laukna teh bararadag. Susuganan we atuh keur alus milik menang lauk badag jeung demplon. Bola kasadut dasar sia. Lain erek neangan lauk meureun, manya lauk donto, lauk demplon sagala rupa. Rek neangan randa paling ge. Itu tuh aya popotongan tuh nganggur. Isi we atuh erek naon ceuk barudak ayeuna mah cenah CLBK naon. Rada gaul saeutik ah. Is. Aing mah sok kitu aki mah. Leras ki Goring mah rek ngecerik lain rek neangan randa lain asli ieu mah mawa kecerik tuh kecerik na gitu. Ceuk Ki Manik Arya Pala rada bareubeu di bebenjokeun ka popotonganna teh nepu gua aya di dinya bari ngareret kitu nage ka Nyi Casmawati alias Nini Maung Bikang. Nini Maung Bikang imut bari ngeletan atuh rada sernud kana hate Manik Arya Pala teh. Ulah kasadut sakabeh yo jawara wayahna yo ka sakabehna jawara sarta tokoh golongan bodas mah
Di burangrang teh sagedeung deui bakal aya kiamat leutik sabenerna mah yeuh. Sabab kalau kumaha ge ku munculna kitab Pancasayuti bakal bentrok di antara sakabeh tokoh jawara teu nya pasilatan. Urang-urang anu sagolongan mah hoyahna lah ulah tepi kasilih paehan. Tujuan golongan bodas pada KBG sarua lah hayang nanjeurkeun bebenaran nyata bebenaran sarta ngabasmi kajahatan lin. Urang mangkat ka itu kabeh. Tapi wayahna ulah tepi ka anu sagolongan mah ribut atawa silih paehan. Omat najan waraneh sakabehna ge balaga sadut sarua jeung kuring. Nya sarua ye kuring ge mangkat ka ditu teh ku salembang. Kula aing atawa kuring hampura we dang kieu ngomongna ari aing mah nya teu bisa lemes lah. Salembang matak milu ini toge. Bisi ku bisi eta kitab deh ragrag kana leungeunna golongan hideung atawa jalma-jalma jahat. Pantang tuna mah eta bakal ngarusak kana katentreman umat. Nya umat dunya pasilatan nya umat manusia umumna mah. Wayahna urang sakabeh mah wayahna lah ulah tepi ka silih paehan. Pikeun ngarebutkeun eta kitab. Nu sejen silih pelong tapi satuluyna mah nyarita hiji-hiji yen cenah nya tujuan kana omonganna ki munding saksana anu memang lebih kolot ku tokoh-tokoh dunia pasilatan pang-pangna ti golongan bodas. Geus sapuk kitu mah kabehan arindit neruskeun lelampahan nuju ka suku Gunung Burangrang. Dina kayan kitu rentang-rentang ti hareup aya hiji lalaki make dudukuy sama make baju palebah daldana teh ngaliglag teh dikancingkeun ku sabab kancingna geus cara roplok. Dina takta katuhuna nyampai rancatan tanggungan bajigur. Bade kamarana ieu teh jarajan heula atuh katinggalna tos ieu tos cara rape kitu mangga aya caneprot, aya rarawan, aya sepan cau, sepan boled, sepan dangder, sepan taleus aya mangga katimus sanet keneh. Nah, boleh kesadut kebenaran euy. Keur hayang ngopi teh datang tukang bajigur euy. Mangga. Sabaraha gelas tah hiji 2 3 4 5 6 2000 gelas dah jeung mancomania. Dibayar nganjuk sok. Aduh, tobat 2000 gelas. Pohara pamirsa. Ku dongkapna tukang bajigur urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Enjing pageto urang teraskeun deui. Enjing pastina mah upami teu aya halangan harungan nya. Kitu pamirsa sadaya mugi we sanajan bari jeung ngacapruk ke dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate. Sakitu ulah nu kapihatur urang teraskeun kana maos atensi atanapi kintun salam-salam nanya. Aya saha wae nu parantos lebet tina kolom pairan mangga urang buka. Aya Kang Dudung Ancol saurna manco bari nyerengeh teh Mah Rahmawati hadir sareng sehat sadayana saurna amin. Kang Ujang Munawar oge manco teras. Kang Komardek saurna Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes bagia aki muhun. Manco mania sadaya oge cenah mugia daramang salamina amin. Mancoki bari nyengir nyengirna seueur pisan emoticon. Ieu senyum teh sadayana kanggo anu komen cenah nu teu acan kabagian antos di episode salajengna. Oh hatur nuhun Kang Komarde anu naonnya anu bager lah. Anu bager sareng lucu. Aya Teteh Rahmawati dilajengki siap Kang Anjar Wibawa walahan nu CLBK cenah muhun ya kumaha tuh. Teh Yeni Rustini Bekasi hadir aki dongeng teh mungkin seru cenah makin rame jawara-jawara nu elmuna luhur jeung sakti tos kalaluar. Bade ngarebutkeun kitab sakti tapi Sanjaya nu diantos teh acan kaluar. Sanjaya mah meureun nuju milarian tukang bajigur bade mayar hutang.
nuju ieu saurna mah nuju ieu lah ngaliwat di Sumedang. Aya saha deui, aya Kang Agus Setiawan Rampeski siap mancot ras saurna. Sami nuju mayunan sepan cau kepok sareng cimplung, namung tukang bajiguna teu ngalangkung kapalih dieu. Salam sehat Kang Waki sabarakan camin. Teteh Henji wilujeng, Teteh Henji wilujeng kasadayana sauna wilujeng siang yuk masakan di barengan ngadangukeun dongeng Akang Sanjaya Jorelat gombreng prang preng prong. Aduh tiasaan aya nu prang preng prongan ya kadupak piring gitu. Teteh Nuraini Silvina Dewi Manco Deki kabobongoan cenah wengi mah nah kaboboan dah sonten keneh kamari ge aki teh pamit telepat mah nya sonten keneh kitu. Teteh Alhatman 143 alhamdulillah hadir mancoki atur nuhun Kang Ari Sutrisna oge manco teras Kang Setia Budi saurna Heded manco Ki Sanjaya Kang Prabu Arjuna oge manco Kang Agus Somandri sami pogot 3 Garut mayunan sepan waluh saurna. Teh Intan Ramadhani tegap cariosna Ki hatur nuhun. Teteh Linda Imut manco di Bandungnya. Teteh Tami Maliha oge mantap. Aya Dul Paisi Mandiri siap hadir ngampar samakna Ki. Dudi Wiguna alhamdulillah manco Ki bari ngaleut cikopi. Wartono Sanukri Riau hadir Ki salam kangge karyawan PT Ateja Cimahita. Ateja seueur rencangan aki kapungkur mahnya. Ayeuna mah tos kalaluar tos sarpuh. Ti Ateja teh. Kang Atep Reza pastir manco teras Kang Dana Leo punten Ki naros ari hihid teh naon hihid. Hihid teh paranti kipas tapi para bot Sunda kipas mameber gitunya siga ti Cina ieu mah asli ti Sunda tina anyaman awi bentukna kotaknya kotak terus aya panyakalna aya gagangna kanggo gegeber hihid teh gegeber. Teh Iis Yuliani Riyad Cianjur manco Traski hatur nuhun. Kang Rahmat Hidayat siap hadir mugi aki sing sehat amin. Kang Aden Jalo hadir. Teh Hanita Parel ge calik sauna waweg ieu mah jojodogna ge ki muhun tos didangdosan ku tukang kopi. Kang Dendi Cibatu Hampurasun Ki Rampes Opang Satria hadir manco prung sumuhun. Teteh Resti Multijayanti oge hadir manco sauna udan teh udan oge mangga rarawana di raosan sauna. Teteh Entin Kartini manco teras aki nuhun Bandung sumuhun kamana hungkul teteh mugia damang teh Entin Kartininya. Kang Nugraha Bewok Assalamualaikum Waalaikumsalam aki siap manco Ki mugi aki nasihat walafiat mantap Ki hatur nuhun. Kang Yaya Brata nuhun sami-sami. Kang Asep Kurniawan siap manco Ki jempol abi ngajajar nuhun hatur nuhun Kang Asep hatur nuhun jempolna. Kang Udan Gunawan hadir wangina teras kemana nu gelis salapan biruna aki tong lamiting tos sono pisan terbayang-bayang asa ninggal padamel pabrik si acuk biru aduh kitu dah ibu mina caket pabrik mah nya. Mancoki teh Lia Ayuwan dari Bawel. Kaira Firmansyah salam Ki kumaha sehat aki mudah-mudahan cenah ya Pak Oris Sukabuminya pangleseran teh mohon bade ngiringan Ki marebutin kitab sugan we jadi jagoan cenah mangga urang kaditu ngaliwat di Gunung Burangrang. Kang Gus Liga Laksana hadir manco punten telat salam bakto satur nuhun Ki sami-sami. Kang Hendi Rustandi oge derah padungdung sing rame salam kebahagiaan jonat. Teteh Nuraini Silvina Dewi alhamdulillah wilujeng wengi aki mogi agi sareng kru tepas Sunda ya dina Ginanjar ka wilujengan amin amin. Kang Ade Sukarna oge manco deui prung sumuhun. Banyu Biru saurna alhamdulillah nu diantos hadir deui sing sehat akina hatur nuhun tos ngobatan kagalau abdi cenah unggal dinten. Salam kasadana para mancomania hatur nuhun. Kang Etobri Sampurasun aki alhamdulillah abdi Pasuruan mancomania aki sumuhun hatur nuhun mancomania Pasuruan. Kang Asep Suherman mancomania Bekasi hadir saurna alhamdulillah amin. Tos madar deui carios CPD hatur nuhun aki mewah kru mugi dipaparinan kesehatan anu apiat amin amin ya rabbal alamin. Kang Atta Hartawan Waalaikumsalam aki moga sehat salamin amin. Kang Ubaidillah hatur nuhun. Kang Boni Iskandar salam baktos di Ciparaiki sumuhun katampi moga aki sehat sinarang dimurahkeun rezekina tos ngahibur balarea amin amin hatur nuhun Kang Boni hatur nuhun moga Kang Boni oge paparinan sagalananya. Kang Evandra Nur Wahidin teh alhamdulillah tos tiasa manco deui mudah-mudahan aki damang satrasna amin amin hatur nuhun.
Kang Tedi Rahmat kadungora hadir, hatur nuhun Kang Tedi Rahmat. Teh Lela Sukaisi tetap semangat ki ngadepong deki di Bandung. Sumuhun Teteh Lela. Hatur nuhun pisan Teteh Lela nu Satya Manco. Kang Asep Boy ka mana ki? Namanya nonghol kumaha sehat ki? Alhamdulillah sehat. Aki mah nonghol wae ah. Kamari teu aya teh sadinten hungkul pati lampu. Teh Wiwin Subang Manco Hani Piski sumuhun. Kang Omen Cilengsi siap manco ki sumuhun. Hatur nuhun. Teh Kang Reza Ali Rahman Manco Mania tehnya di Bajiguran ki sumuhun mangga. Fadilah Muhammad alhamdulillah manco di Hamdan aja soreang manco teraski mugi sarehat sadayana. Hatur nuhun Kang Hamdan. Dalam aja hadir teras Kang tukang ngarit. Hari penting ka mana ki? Aya pan ngadongeng keur penting teh. Kan iya di komenan kumaha. Kang Ali Alun hadir ki manco dibandrekan. Kang Aat hatur nuhun jempolna. Kircon manco hatur nuhun Kang Almer ya. Ti Kircon jempolna ngajajar sa kampungeun. Kang Hari Mukti salam ki di Asgar Wilujeng manco. Sumuhun hatur nuhun ah. Kang Dedi Mulyana Toraja teh ti tebihnya ti Toraja ya mah hadir hatur nuhun. Salam baktos ke orang Toraja orang Sunda nu di Torajanya. Jetut Kiriwil hadir ki pangpayuna manco ki. Alhamdulillah Kang Jetut Kiriwil bangenan ya. Hapunten bilih rada ae ya akina mu margi ya teh naonnya tasmana tasmate kacapanon kacamata akina rada burang-burang kieu ya teh janten maosna rada a i u e o ya. Rada ragreg gitu nya. Upami aki rada ragreg teh teterang socana teterang kacamatanan terus parantos teh cocok panginten. Kedah pesen deui punten wae nya. Sakitu nu kapihatur aki namit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.